lumrah hiburan di karaton bulan badanya kali suara gamelan putra segala promotor Padang badaya padaya gawita aceh cipola dosan endah
Berdi permata alon-alon asa ngagemol disinjang songket udah kuning dukung sauyunan andalami bawa sari mata gelo mata gelo dunungan anu ningali harus suci bersih teh eus kangkung tanpa kapalsuan hati kuati mas jual ibu tukang dipilih getigigir langit di sawah di tukang lanjang bapak hendra cipaduyut bapak ulis nanda di tukang lanjang burung naning kuwung-kuwung lir cahya masih naning bunda emas anu gelis sumerat naning cahaya wida dari tiga kiangan bapak Asep Bajir ayah jis legai lusur kahiangan bidadari dekayangan badaya iberus pati ibin dewi kinalang kaos ibin dewi nubireka sadaya gadang aiji kang nanang naga mupus tisari pusaka seni pusaka mangga urang kang nanang naga gede bage mangga urang sami-sami junga-jungakeun darajat seni cek terasa darajat seni mundur
Pasewakan busana maneka warna busana maneka warna Tinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka warna Baka puspit tangudianang yang pancrahing sarwaru ringging manik narawata Karaton Nagara Piantipura iya ingkang Nalendra Kakasih Prabu Puspadenta ngahaturanan lingi patih Nagara Puspasaktilan Senopati Kalapidaksa sami tunggul hamari keludat nemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang Nalendra watak wanto sang Nalena Raja Sakti Mandraguna katalah Raja ahli sihir Ieu Prabu Puspadenta pengawakan jangkung dhuwur Simardana iya bewo Simros Nutaya hingga napas semun lirbang barongan upamangan dika sentak sangorno taya papadan lami-lami kunira mangsangan dika kadanging Sun Rayi Pati oge Rayi Senopati anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku akang coba gerak eserkeun korsina ame teu pahaok-haokina nyaritana sabab akang aya tepi keungeunaan Bang Balu kolbu ame kadengena leuwih jentre caritaan akang Pati Ilham Senopati coba meta karep diukna Kipati dah puputon kembang kadaton sembahan abdi-abdi sapangusin negeri ieu Nagara Piantipura Gusti Prabu dah
sumohon nampi daten pembagia salira kalayan nyuwun katampi semak pangabaktos kunyu panjenengan iya pujas tuti sampean dan terima dening tangan loro kiwat tangan simpen kuning hati-hati Daun. Kali perkawis naon tina naon rupiah kalepatan ageng semawon teningali muga agung sacukup lumur jembar hapun tenak nur kateda Gusti Prabu pada saling hampura rai di mana iya ping tigana permilanipun panjenengan keresahan nimali pati ka dieu wonten kersa kang punapa jelaran kang pun diajeng ajeng siang pun dalupungi kejabat tika salar sedar tuh iya Senopati iap kaharep diukna yap kapayun Ki Adi Senopati dah payun kulai Syawios cekap di dieu ngeran nampi daten pembagia salira kalayan nyuwun katampi sembah pangabaktos kunyu panjenengan ditarima awak maneh ha nuhun Gusti Prabu dekakantun kakakang pati ge nyanggakeun sembah pangabaktos kan diterima Ki Adi nuhun dah kali tieta ieu teh hapunten tina naon rupiah kalapatan ageng sareng alitna maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih